Wara asli ya nyamangnya. Saya inget zaman baheula rek ya teh mang. Main bola geuningan mang injur eta menate magrib lamun adzan magrib. Magrib masalah macan magrib mah can barali kurang teh ulin teh. Saya mah anu teu pernah poho nepi ka ayeuna keur leutik. Pernah teu baheula ngalaman mun keur ulin main bola juga kieu lah. Aya kapal ngaliwat, kapal minta duit. Oh, pernah teu ngalaman juga kieu. Kan mimitian anak itu saha nyawangnya. Pernah tuh ngalaman di bere pas ngomong gitu kapal minta duit Cana tuh boro-boro lagi kadenge meureun. Nah saya mah ngalaman Piraku ke posisi lah persis kan juga kieu main bola setengah genepan mun teu salah mah. Terus Barudak pas aya kapal ngaliwat setengah genep lah mun teu salah mah da inget kene. Kapal minta duit termasuk barudak minta teh. Pas adan setengah genep jadinya teh balik ngatrok teh ka imah teh beres pisan di baju. Bapak-bapak namanya jongkong gede lah gitu teh. Ngomong, "Yang Ari Ujang tadi cenah nu nyarios minta duit teh." Reuasnya saya, biar aku kadengeun cek saya teh gitu. "Ah, muhun Pak," cing teh. "Hampura cenah tadi teu ka rem." eta teh nya Teu tarik teuing. Mere 50.000 ka saya teh. Anu mere teh eta teh saha? Heeh, meureunan supir eta, kapal pilot eta. Gede hari tama kan keur leutik tahun sabaraha lah 50.000 teh. Nanyakeun, "Ari si bapak aya?" cenah. Si horeng pilot eta teh babaturan bapak saya. Tebal. Anu siderekeun serius.